Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sampurasun. Sugerining puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti anu Maha Suci, kalayan widi mantena urang tiasa riung ngumpulung paompok jonghok. Teu hilap sholawat miwassalam salawasna kasanggakeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun ka para sahabatna, kulawargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Anu dipika hormat ku simkuring Bapak Ibu Guru sareng rerencangan sadaya nu dipika cinta. Simkuring ngahaturkeun nuhun kana waktos anu parantos dipasihkeun. Simkuring Meipa Permata Aulia ti kelas 10-8 ngadeg di ieu tempat sejang ngadugikeun biantara anu jejerna bahaya bullying di sakola. Hadirin sadaya anu dipika hormat, manusia zaman ayeuna tangtu apal kana istilah bullying. Naon deui bullying di lingkungan sakola. Bullying teh nyaeta ngenyerikeun hate batur, ngahina, nyudutkeun jeung ngarendahkeun batur, atanapi ngabodor kaleuwih ka batur. Jenis bullying teh diantarana bullying secara langsung jeung teu langsung. Bullying secara langsung nyaeta bullying anu dilakukeun ku cara nyaharepkeun langsung ka korban, saperti ngahina, ngagogoreng, nyebutkeun kecap kasar, nyorong, neungeul atawa nyingsieunnan batur. Sedangkan bullying secara teu langsung nyaeta bullying anu dilakukeun ku cara nyebarkeun gosip, ngajauhan batur tina pergaulan, atawa ngirim pesan anu nyigeng ngaliwatan media sosial. Bullying miboga dampak anu kacida gorengna pikeun korban. Korban bullying bisa ngarasa sedih, sieun, minder, teu percaya diri, sarta hese konsentrasi dina diajar. Malah, dina sababaraha kasus, korban jadi embung datang ka sakola, lantaran ngarasa teu aman jeung teu nyaman. Kukituna, urang salaku murid kudu bisa ngajaga kalakuan jeung omongan. Urang sangkan henteu nganyeri hate batur. Urang oge kudu silih hormat, silih ajeunaan, sarta silih tulungan antara sesama rerencangan. Lamun urang ningali aya rerencangan anu jadi korban bullying, urang ulah cicing wae, tapi kudu nulungan atawa ngalapor ka guru. Hadirin sadaya anu dipika hormat, tina pedalan tadi tiasa dicindekan yen bullying teh mangrupa kalakuan anu goreng, sarta ngabahayakeun boh pikeun korban, boh pikeun palakuna. Kusabab eta, urang kudu babarengan nyegang bullying di lingkungan sakola. Sakitu biantara ti simkuring ngeunaan bahaya bullying di sakola, mugia aya manfaatna pikeun urang sadaya. Simkuring nyuhunkeun dihapunten upami dina nepikeun ieu biantara aya kecap-kecap anu kirang meureunah, atanapi aya kelepatan. Mugia Allah Subhanahu wa Ta'ala salawasna maparin kesehatan keselamatan sareng ngabimbing urang sadaya sangkan janten murid anu hade tur ngajauhan sagala rupa kalakuan bullying. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.